86 ieu duitnya aya dihanapna teken ke Allah eta polisi tukang beureuh kahatur udin ieu duitnya aya jangan manfaatkeun dihanapna teken ke Allah eta polisi tukang beureuh ayo jangan urang aturkeun ah beungeuna seuri ayo oh iya cenah yo tuh cenah imah si Deden Donat lah itu tok assalamualaikum bray tadi buka bro was udin aya polisi lah bapak aya naon cenah da bukan dengan dosa lain cenah aya katitipan surat disaha teuing cenah sok teh baca kumaneh muho cenah punten atuh ini teuing polisi nu bari seuri nya ai dibaca teh udin eta surat ieu duitnya lumayan Allahu Akbar abdi beuki persanten Allah teh maha nyaah geuning maha welas pasti ya Allah nuhun ya Allah udah sujud salat subuh ke 7 rakaat cacat 2 cenah diganjal koma 7 dibaca sok duitnya 75.000 ngalamun di mana gua pimahi ini jumlahnya di sini tulis deui teh ka Allah atur Allah subhanahu wa taala ya Allah pingkeun ulah mihape duit ka polisi geuning mung dugi 75.000 dari ketempuhan budut mau ngada polisi dinanya aduh ampun nulungan anjing ka dompet ampun gusti nu agung makanya nyebutkeun pingkeun deui tapi ka dianggap sesama eta Allah tah nu matak dina agama teh jeung ilmuna kitu dicilaka nya dina Islam teu tauhid cilaka teu nepi nya matak sagala pake ulah sumogol tamatkeun cing jucung ngaran-ngaran sumogol mah geuning huwi oge kalah jadi hitut kalah jadi pokok percaya kan teu jeung ilmu jadi nya tah begituna teu mudah-mudahan citra polisi tidak ayeuna kapayun di hati masyarakat tetap abadi ya amin jaya sekali jaya tetap jaya sakitu ti akangnya laporan ieu juragan Bima geus aya raratan oh kitu akang ya hari ka itu kali datang ka TKP TKP